nyampe kena sakadede gurat belebat nyampe kena sakanya aing mah urang hariring tak sateparugu ya hate duh nu di tangan kamana ieu si Ogut buah-buah aing katipu sedengkeun dititah nagih kaji sidik teh duit teh saeutik aya kana 400.000 na buah ditipu deui wae aing duh eta beda kana hate si Ogut beda sabab dia ya ninggal dina rengkak paripolahna oge manehna jiga nu rek nipu ka kuring ya astagfirullahaladzim awas ya Ogut di tangan ka mana oge tangan lah kuring beneran anjir aya lonok ya di dia. Woi. Lain haung. Kenaon maneh? Tugas. Hah? Tugas. Petugas. Tugas. Kalem. Tanda peuheur ya kena irung ngalah. Kalah kitu we si laing mah. Padahal tugas. Tugas naon? Tugas keamanan. Nah emang saha malingna saha? Apa yang si Ahmad? Aspal. Si Ahmad. Aspal. Ahmad. Oh, si Ahmad. Ahmad. Kela-kela ulah nuduh. Ulah nuduh maneh. Ulah nuduh. Can aya bukti mah ulah nuduh. Kayak kudu geus aya bukti kakara. Manehna geus bener si Ahmad menurutna. Oh gitu? Heeh. Benar eta teh. Untuk ngaga si Ahmad. Oh. Manehna lawan si Ahmad. Oh, rek nuan si Ahmad. Heeh, bener anjing urang. Dik kumaha ku maneh? Diketik urang. Hah? Diketik. Diketik. Heeh. Digetik bener sih teh. Digetik. Heeh. Ya, hap gitu. Situ. Ulah waka cuk urang mah anger. Can aya bukti Bang lama. Jadi ulah waka main hakim sendiri lah mun cek bahasa Indonesia nama gitu. Kudu ada gaul si lain teh gitu. Abis ngaga anu bener si Ahmad. Si Ahmad. Bener si Ahmad. Heuh urang dakwaan ku sareanya. Eta mah kieu da urang malila rek nangan si Ogut. Aya perlu heeh. Dakwaannya nya di dia we heula aja urang. Di heula nya ayo. Duh, enak bos. Rasa tiguling dina keretek. Bae bos. Ulang we pis. Kamari gitu pis. Balik warung teh pis. Es krim pis dibukeun. Tuhan, eta sia ini es krim. Manu anggar kana mah hanut. Asa parawe dieu ieu teh. Dah ngabodor. Eta nako. Pokoknya. Apokalis ieu. Naon teh? Dimedut. Counterpen. Eueuh, ceneng eueuh. Si Gareng. Eueuh. Bener lagi Akang naon? Si Gareng. Neng mah teu naroskeun Gareng. Eueuh, justru ye ge nungguan si Gareng. Ari Akang dan neng mah teu naroskeun Kang Gareng. Oh, henteu. Berarti nuju milarian Kang Holiknya. Si bos. Akang mah. Alah. Dan neng mah bade ngalangkung, Oh, bade ngalangkung. nagihan. Bade jajap atuh. Moal nyari rawe dan neng. Ye, si bos kepedean. Oh, si lain ngicerikeun dewe. Anta bos, ampun. Ngaledek pisan. Ampun bos. Atuh tah, neneng mah angkatinya Akang. Hayu mangga Akang. Kela ceneneng. Gara-gara si lain tuh jadi we aing mah ampun bos. Ampun bos. Jadi gagal. Alah, ampun. Gagal bos. Dewek dititah ku sini nih. Biasa. Meuli beas atuh kumaha mah menang uang jajan atuh tadi. Gugu mah loba alasan sia mah si Gareng. Kalah panggil di itunya. Di biasa tempat biasa. Kumaha maneh we lieur. Hei bos. Daya. Kebenaran dadang di dieu.
kan dadang teh sohibna si Ogut. Dadang teh nanya si Ogut kamari can kapanggih. Nempo si Ogut teu? Mana? Nempo si Ogut teu? Dengan cemano? Astagfirullahaladzim. Cemano ge kadewe kene mah harita. Biraku teuing, biraku cemano. Dewek teh nanyakeun si Ogut. Nah gitu ka cemano, ari dadang kunaon? Nona. Aduh. Atuh, ari kitu mah. Dewek didoakeun sing sakinah mawadah warohmah sing langgeng pokona malah atuh kitu mah nya. Bener nya? Jika doakeun. Aing mah lieur kumaha dadang jeung keluarga dadang ah. Si Dayat nanya naon dia perasaan bener dari jawab eta kitunya nah hanya ciga nu budak gitu teh duh si Dayat boga anak aing si Ogut pagawean tengan kitu we nangkep tuh luman lamun anu teu pararugu cik atuh kudu aya gadak cara batur aing mah cuek berantem atuh dah teu hayang Ogut sia teh cara batur ka kota dengan gawe bake kameja luwis ka itu sareungitan ai maneh kumaha lain kitu ari emak pan apa gawe di kota teh kudu sakola panawek mah apa teh bae teh ka sakolahkeun ku emak bungan saha atuh salah kene maneh sia teh batur mah disakolakeun atuh da ieu mah sia mah batur sakola ini tepi maneh mah kakak ka kebon sampe mau sampe batur sia teh gandeng mah geus era ku tetangga tuh aing era aing mah yang bener nu jadi anak geus tong tarik ting era ku warga pae kami nyaweun aing mah aral aing mah ku sia teh aing liur aja motor rusak tuh itu tuh geus domean. Boro-boro duit teh mana ieu mah? Kuring keneh cek aing oge atuh da sia teh. Gandeng geus kajero. Aing aral boga anak kudu kumaha atuh aing. Oream boga anak ieu teh. Kieu cara nama dewe kudu menang duit kieu euy. Mana nya? Mak, jaket alungkeun, Mak. Naon deui atuh Jaket alungkeun lah. Aing ngarakeun jaket wae tuh sok sorangan. Si Neneng. Kang Ogut. Tinggal Kang Ogut mah. Bade ka mana, Cek? Biasa neneng mah pana nagihan Akang. Oh, eta teh nagihan teh suka mana wae, Cek? Biasa we keliling kampung biasa kelilingan nih Akang ti ujung ka ujung nyetrkaan jalan. Oh, janten ka ujung ya? Nya. Eta teh capek teh atuh kali-kali mah tuh ku padamel gitu tah. Ai capek mah capek Akang. Ngan ai neneng mah pan tama neneng teh randa. Tama teh gaduh padamel matak sagala we ku nyarira. Nagihan oge gitu. Cek. Cik lah, Ogut ieu tulungan ya. Butuh pisan duit Cek itu Cek. Kangge naon Abang? Keperluan butuh 500.000 lah. Ulah. Mana tong penting? Kangge naon Akang? Keperluan tuh si emak can nyangu weh kita jaba. Tadi ngomong-ngomong lapar cenah. Kangge si emak. Oh. Duduk teuing atuh. 500 mah aya Akang. Meni agak-ageng teuing 500 atuh Akang. Mau tinggal lakon ini. Tuh, Akang nagis sakit deui gini neneng teh. Itu Akang mah 200.000. Iya. Mungkin bae lah tina naon Cek 200 ge. Kira-kira nanti cara pembayaran aku mah Cek. Nyaku artos atuh mah nyaku daun ai Akang. Nya apa lah tuh Ogut ku artos. Ngan cara pembayaran anak nyicil aku mah ieu ka Ceneneng. Nya pangetan jantan sa 5 mingguan pangetan. 5 mingguan? 5 mingguan. Samingona? 50.000. Oh, berarti jadi 250? Nya. Naon lah nu penting mah Ogut katulungan ieu soalnya si emak itu geus kalungnya lamun teh katulungan ku duit ieu ayeuna si emak wah teu duka kumaha ieu. Ah gitu, sok atuh geura nyangu geura uih Kang Ogut. Ya. Nanengnya bade lajeng nagihan. Mangga. Mangga Akang. Mangga. Sabaraseuh. Rampes. Alhamdulillah si emak bisa nyangu ieu mah.
regang. Kadang hujan, kadang panas, cuaca biur. Kang Ahmad, kalarsan Kang. Si teh picariosin ka Akang. Si bicara senaonnya. Tapi aduh, hapunten itu Akang teh rusuh jadwal kapaguron ngalatih. Mangga sampurasun. Kang Ahmad. Kang Ahmad. Heula nah acan oge nyarios. Nah hanya Kang Ahmad kitu-kitu teuing ka Esi. Nah kan Esi mah rek nyarios leres. Rek naroskeun maling teh Kang Ahmad atau sanes. Hei, Cek. Kunaon hulang-hulang? Cigan kasibat wae, kayak kada kasibat. Bae kasih batu dalam urusan Akang. Ai lah kumaha nya. Soak bener. Wah bener-beneran kasibat ya euy. Aduh, si Cek. Saroak, soak. Rek Naon ya, Jang? Kelak. Ningali dina dedegan ieu Akang jigana jawara ieu. Wah, atuh dewek teh. Kela kapura. Kalem Kang. Aya naon ya? Iya, dewek teh keur bingung. Kabeneran papanggih jeung Akang anu dedegan. Aduh, jiga jawara kieu. Aduh, geus terkenal kieu Reman. Pokokna mah di dieu teh keur bingung. Neneangan jelema di dieu geus ditipu ku jelema eta. Wah, di kamari teh teangan teu kapanggih-kapanggih. Saha ngaranna? Si Ogut. Heula. Apal teu ka si Ogut? Ogut budak Maiha. Heueuh si eta. Dewek geus katipu, geus ngaluarkeun duit gede ku si eta tah katipu ku si Ogut. Bisa gitu, Jang? Heueuh nyeta dewek teh pan playboy. Waduh. Sorry nya. Dewek teh kan playboy. Terus tadina dewek teh hayang ngabogohan awe sekampung kabeh. Jadi dewek nita si Ogut pangneangkeun dukun. Aipek teh anu jadikeun dukun teh lain dukun asli geuninganan si Gehel teh lah. Bahaya tuh gitu nama. Jadi kumaha ieu teh? Kabeneran Kang. Panggih jeung kasaha ieu teh? Karman. Oh, Karman. Di dieu erek mere tugas Kang Karman. Oh, kumaha kira-kira siap teu? Aya ningali dedegan mah ieu. Cocok jeung tugas teh. Atuh. Mantap kieu. Oh. Kieu aya rencana. Dewek geus lieur, geus pusing ku si Ogut ieu teu kapanggih wae. Cik ku Kang Karman pangneangankeun si Ogut engke aya imbalanna ti dewek lah. Alah. Masalah neangan jelema mah jeung neungeulan jelema mah pagawean di dieu. Kitu beres lah. Ngan eta masalah. Aduh. Oh, leueurna kumaha ya? Paleueur. Atuh ada uang ada barang teh gini. Nah, masalah paleueur eta mah urusan gampang jeung daek mah. Pokona asal si Ogut kapanggih, geus kapanggih, terserah eta bebas. Arek deuk kumaha-kumaha ge. Oke. Tapi bebejak ka daek nya mun geus kapanggih. Siap. DP-an heula atuh. Dan sabar aja DP-an nya. Dan laku. Sakieu mah Kang. Naon ieu? Apaan acan beres tugas nage atuh. Ke mun geus beres tugas ditambahan deui ku daek DP ya DP. DP heula. Baiklah, lumayan sah. Pokona deal nya Kang nya. Deal. Pangneangankeun si Ogut. Keke. Tapi kade Kang. Ieu rencana ieu ulah sampaikeun ka warga sekampung ieu nyaho yen Akang dititah ku dewek neangan si Ogut. Wah, beres pokona mah masalah aman pokona ieu. Aman. Siap beres. Sampaikeun ka si Ogut Rajat ge masalah dewek mah aman. Tah, pokona mah tarima beres pokona mah nya. Ieu kerek DP. Pelunasanana ditunggu. Oke tukang, pokoknya terima beres si Ogut. Siap, pokoknya mah tinggalikeun we si Ogut. Nah, di kantor lah nya. Siap. Sampurasun. Rampes. Lumayan, Wah, bagus si bos lumayan. Si Garing mun ayam wah parebut. Tapi si Ogut dia. Wah, kudu rajet, namun rajet leuwih gede. Sakalatek sisi jalan nu dagangan lengahan loba anu penasaran ku hayang gerangasan lotek nu ayeuna geus nyebar ka mana-mana loba jalma nu nyarita lotek moal aya dua. Pak Kadus, kumaha? Sehat Pak Kadus? Alhamdulillah, Ja. Ja ya ka mana wae?
Biasa we jaja mah ngurus-ngurus pegawai. Syukur atuh. Lain ningali si Ogut teh. Si Ogut. Si Ogut. Henteu Pak Kadus. Si Ogut, apa teh si Ogut? Nya terang henteu tapi teu ninggal dinten ieu. Oh, jadi teu penak-penak eta teh. Teu acan nya teh acan kapenak. Maka mana atunya ieu geus jadi clear nangan si Ogut ya. Buas si laing saruana jeung si Ahmadnya mun kitu carana mah. Sarwana kumaha ari Pak Kadus? Hate apa si laing? Yeuh geus arapalin di kampung ieu teh yen maling teh si Ahmad. Ai mana ja? Keula Pak Kadus punten ieu nya punten pisan. Pak Kadus tong ayeuna naon secepatna segampang itu ngambil keputusan Pak Kadus. Komode ayeuna Pak Kadus sebagai aparatur pemerintah gitu nya. Moal mungkin kurang sama Pak Kadus Kang Ahmad mah mungkin maling sendam moal. Teu mungkin kumaha si laing ja? Ya urang kampung teh geus nyaho Kadus mah kurulang-kuruling ka unggal kampung. Yen anu maling teh si Ahmad sia teh. Moal mungkin Pak Kadus. Yakin abi moal mungkin. Atuh mun Pak Kadus ge terang potongan Kang Ahmad seperti kumaha. Kang Ahmad getol ka masjid, jaba sesosok guru anjeunna anu ngabuyon barudak. Moal mungkin. Heeh, cek Kadus oge pan tadi penampilan malah benang bisa ditingali. Tapi jeroan hatena mah kan kurang teu bisa katingali. Tak kitu. Kitu jai bae maneh mah sakongkos ya. Sakongkos kumaha ari Pak Kadus? Moal mungkin Pak Kadus. Iya, ja. Penampilan mah bisa wae nipu ka urang. Geus sidik si Ahmad nu maling teh. Kades ya, lamun panggil jeung si Ahmad lebih ka Kadus. Nya, ongko. Moal mungkin Pak Kadus, moal mungkin. Waduh. Ki cara nama aya nu teu beres ieu mah euy. Curiga aya nu mitnah Kang Ahmad. Ieu mah kudu buru-buru ieu mah dibejaan Kang Ahmad.